Salam Kalamenta. Santuikeun. Bener wani kasbon. Nama kieu kela ieu. Tadi mah sataya ieu. Oh nya itu ya. Itu buatan Mang Wes keneh wae. Buatan Mang Wes keneh. Ya tacan kaluar ya lamanya. Oh, tacan. Rumah wadah kene gitu. Geger. Aduh geusin agung. Mohon gitu lah ngajeng deui nya ka sejarahna Kalamenta. Nah, pami nu namian Kalamenta teh saha yang iki Namun telepat mah eta teh nya aya keneh lah. Sami keneh anjeunna gaduh seni. Mohon. Sami teh Mang Asep PDB-nya. Oh, mohon nu linggih teh di Cinangka. Mohon insyaallah langke urang ngaliput ka ADD insyaallah nya kami kontenna namina teh berkembang di komen we di palihana hoyong ngayekeun seni nu mana deui gitu. Tah geuning tah kieu nya pami di Kalamenta tos gaduh naon wae pan pami di Nusanes mah gaduh dog-dog teh nami gaduh tiring-tit tungkul ngalamalkeun gitu grup tah pami Kalamenta tos gaduh naon wae Gaduh, maksudnya gaduh parabot. Mohon parabot selain anu ieu ya Bang Barongan aya berunting aya parabot dog-dog aya benyang aya aya mohon yang sareng naon teh nyalah teu kanu seni wae kitu pan mun nya ayeuna ieu ngadamel warung angkringan lah. Oh saung saungan teh aya bandrek panggilan we kumaha ari bandrek saha nu jagaanana eta mun sami keneh Imang Wes keneh deui wae wes keneh wae atuh Mang Wes sagala sami usaha we mohon ditu Kalamenta teh henteu dinu seni hungkul dinu kuliner lagi lah kudu aya alhamdulillah gitu ngajeng oge geuning Kalamenta teh nya menuju corona kieu mah pan kedah sagala digarap we menghasilkeun artos mah eta nyopet kumaha nyopet nyopet teh kenging pisan kalau oge satacana sanes abdi alim ngaliput sareng pimpinanana tapi kalesan pimpinan teh wengi aya teh nuju aya waglan cenah nuju di mana di kantornya nya di kantor di wajib ku sare meureun teu di mana nah mohon punten pisan ka Api Galih gitu ka anak buah we ieu kieu da kalesan ieu sami-sami berjuang di pertama Kalamenta sasen Kalamenta teh Patanjala dan Patanjala teh Baraya nya Barayana JR kenal JR RJ RJ JR mah panon mang aduh Gustin agung wah ieu mah sambil banyo we da eta serius ai Sunda teh mah kitu teu tiasa dileungitkeun sareng kabanyolan gitu nya nah cuman da kitu teh ya kalau lagi sadayana balaya-balaya hoyong terang we nu mana Mang Wes teh anu nuju nabeuh di Kacamata Hideung wae seorang misterius wah seganteng kalem we eta mah kakek kami pasihan fotona anu jiga Liminho kaminya di pasihan kami hoyong we anak mangga di komen ka kayaknya katasan Mang Wes teh nuju geger keneh mah wadah kan ieu teh kalesan tos handasan nuju tutup nah bari tutup anu kalesan ku abi teh di nya ka dieu we gitu nya kedap kurang goroan heula gitu nya barudak ayeuna aya Mang Wes teh balai saya kan tanya mana sih Mang Wes teh tah iya Mang Wes teh iya mah anti media pisan alim dipublikasikeun nyanten tadina mah alim dipaksa privasinya gitu jadi mun asup media teh sirahna jangar tah eta taya artosan pamana mah nah kieu urang lanjut deui ka patarosannya nah Mang Wes kan biasa ngukirnya ieu teh hasil Mang Wes aya ge barong si Mang Wes lurus mohon beuh naro sama ti iraha kanu seni ukir kinten aya lah dinu 10 tahunan mah aya 10 tahun alhamdulillah saudara nah gitu pami pertama Mang Wes ngukir naon mun ada mah ieu Kalamenta oh iya balaya sadaya
iya pertama cenah sabarna teh pamingin pas sabaraha hayu kaetang Kekaetan. kaetang alhamdulillahnya gitu. Nah pas kandamal kalamenta aya kesulitan gitu Henteu sih. anjing sombong anjing sombong Kesulitan namanya udah itu saja. Tanu diri mah ada mah ya. gitu cenah teh aya kesulitan mangan nya kesulitan teh aya rokok. Jadi kesulitan nama keur nu nyieun gitu sasajeuna mah. Rajen. Aduh, Kan Gusti. teman. Nah, iya mah tentang iya we nya abi nawas ka Mang Wes kan seueur oge anu seni ukir teh sanes Mang Wes unggul nya. Tentang seni ukir anu di teplak ada tapi namanya diekeun ku batur lah. Kumaha perasaan Mang Wes? Ya alhamdulillah berarti seni ukir abdi teh kanggo. Kango gitu. Kango itu kan. Kanggo mah nya syukur we alhamdulillah. Ya mung tiasa mah nya lah. Ku basa mah da teu meser mang. Mohon terus. Coba wartos mang ieu aduh cara beureun abdi hoyong ngadamel ieu moal naon tah beureun ka ieu oge kanu ngadamel oge beureun sok we nyai ka angge mah. Aya Ciherang mah cenah. Iya. Gitu lah pokona. Nah, kesan-kesan Mang Wes tina seni ukir naon? Dakeun kahayang hate we. Hayang teh jadi ngayakeun pangabisa oge nya gitu. Jeung pangabutuh. Ngomong ka kieu mah nya. Duh karena kieu mah pangabutuh cenah baraya Daun sadaya. dagang bandrek. Daun coge diukir. Anjing. Nah, ayeuna mah langgalos we ka Ajang Iki jeung ka Ajang Wes kitu nya. Cenah Ajang Wes uang nya ada salureun gitu. Kesan-kesana hirup di seni. Sanes hirup atuh Kumaha? cicingnya yang teh Berkecimpung. berkecimpung di Penggojorak. di seni teh merenya da Berbaraya nya. kahiji mah muhun teh saeur baraya, kaduana Kedua moal hese makan udud. resep mah da dek dibayar dek teh dibayar oge da teu mikirkeun eta na. Seringnya mah teu dibayar. Tapi da teu jadi ieu sih da seueur atas mah gitu. Iya anu dieukeun pan sok aya peurihna nya peurihna pas keur di mana pas nabuh di mana nah Pernah nabuh di Garut eta mah sanes dog keur ngiringan ke nu benyang ada benyang muhun lah tah ieu dugikeun ka teu peureum anjingna cenah nabuh mohon jigo ini ka ditu teh Teh jeung rombongan eta mah nya. jeung rombongan aya lah batur aya gitu tong nip gitu sensor cenah nabuh pas wih teh teu aya pisannya alhamdulillah we lah teu naon tah bakal ku resep mah teu peureum ge nu penting mah bentak anjingna beunta deui we mohon nah di pas nabuh di mana teh di Garut di Garut sama benyang nya tah ieu mah kanggo ilang panutup we nya pendapat acang etang lah pendapat kesan-kesan Mang Wes lah di sini Nah, mana di sini Mang Wes kesan-kesan Ya, berbaraya. alhamdulillah sama Surabaya ada deket keduduluran nah eta naon tahu gua mun kemana-mana teh pan ayeuna meureun srog ke seni ieu meureun dihiap ka ieu dihiap pan nah kitu dihiap atau yap dihiras yap dihiras gimana henteu dihiapkeun oh ya dihiap Tadi dihiras mah. dihiap Susah minum acan Mir. Oleh sese rokok mah atuh alhamdulillah tah ieu mah kanggo komo bandrek mah nya. Aya bandrek aya Mir. mun aya mang ieu mah kanggo ieu nya tang panutup da teh itu sumi ieu mah geus nalus we ka aranjeun pendapat tentang video area kalamenta nu aya di YouTube. nya pendapat nama lah nya teu naon sih ayeuna Alhamdulillah hidup tenangnya. nya lah hitung-hitung yen ieu nanti kalamenta teh geuning oh ieu Mohon, kan sakieu ayana nya meureun ayeuna beuh berarti ka angge mohon. lamun teu aya nya teu nanaon sih da
ke berpatok teuing anu seni gitu. Manya teh pendapat pendapat mah aya di YouTube kumaha Ya pendapat nama. Kumaha man? Bingung aduh. bingung oh cenah kan garasan na YouTube garasan ayalah sakedik nama cuan-cuan gitu nah da rugi henteu ka kalamenta Itu oke sih, tapi duka ieu mah kumaha tah? henteu oge gitu Oke sih cenah ieu mah lah. oh kahayang nama salah teh pami ngaliput cenah kalamenta atau sanesna nya ingat gitu kanu anu saha teh royalti eta masuk hayang royalti wae nya kudu ngakros gitu nya mung sakitu we nya ti ieu mah ti Mang Bedul namina teh ngaguang kalamenta teh atar pita taros ka nayagana ka dai mah terus cocok gitu pimpinan tapi teu naik wae kapilih Goreng. kapilih Ieu mah ngobrol bari banyol we lah ieu. mohon tah eta mung sakitu we nya atas sakitu teh aya celaskeun deui Wah, teu aya aya terus cekap cekap aya atosan teh nanti kita mohon sakitu we nya bilih aya namanya teh request di balai sadaya hoyong ngaliput saha hoyong ngaguar seni nu mana langsung aja di komen palihanap insyaallah abi sareng kru sadaya nanya barudak nya insyaallah orang pertebangan ka bumi-bumina ka napi ka paguyubanana insyaallah pame waktosna mung sakitu ti Mang Udo ti Aiki sareng ti Awes atau nuhun pisan mugia katampi hiburanana atau nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kalamenta santuikeun bener wani kasbon. mantap